Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri barawaligi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget enes semkuring pada sanaskan jajar cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-28. Apuntenah para kaum dangu sadayana parantos selami semkuring teu medar ya carios. Wengi ayeuna semkuring medar deui nya. Hapuntenna parantos selami gitu nya. Aya kana dua sasihna semkuring teu ngadongeng gitu nya. Jalaran semkuring aya padamelan gitu nya. Nyatana ieu PPG heula. Alhamdulillah parantos rengse parantos ujian parantos rengse mudah-mudahan semkuring tiasa lulus gitu nya. Nyuwunkeun pidoana ti sadayana. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang tereskeun bae jajar cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-28. Dar ka sadayana maranco, manco ka sadayana sok mangga. Mangsa alam harita beuki peuting bae. Sora cerah di sarada. Patembalan jeung sora jangkrik, sora bangkong sagala dina peuting harita teh. Sora bangkong oge menikeun kesing bergododod patembalan jeung pada baturna. Kocapkeun harita dina kotakan aya dua jalma keur nangtung sabare jeung anu duaan teh kaketegan oge jantungna. Sieun ku hiji tangtungan aki-aki anu memang pangawasana kemampuan silatna luar biasa hebat. Kabuktian harita si Ebel anu narajang deui keset ka aki-aki teh anu nulungan ka Santara. Si Ebel harita kabeunangan ku tenggelan eta aki-aki keuna pisan kana cukang irungna. Puguh bae si Ebel teh menikeun ka ngalengak manehanana teh sabari meungpeunan kana beungeutna kaluar getih tina irungna. Sedangkan si Udat anu ti tata dipancu nangtung manehanana mah geus sieun ku eta aki-aki anu sakitu hebat elmuna. Manehanana ngan nempokeun bae ti tukang. Halusna mah Kang, urang buru-buru ninggalkeun ieu patempatan we Kang. Lantaran ieu jalma teh kemampuan silatna hebat Kang. Si Ebel undur-unduran nyantuk nama ngarending jeung si Udat. Teu loba carita, teu loba ngomong, curilat. Si Ebel jeung si Udat tinggalkeun eta patempatan. Aki-aki anu nulungan Santara langsung bae mawa Santara tidinya. Kudu buru-buru ditulungan diubaran mun teu mah Santara diantepkeun bae wah moal kapuluk nyawana. Syurilap belesap tinggalkeun eta patempatan tarik menikeun ka gancang naker lir kilat bae. Di eta patempatan sepi jempling ayeuna mah nu tadina aya lumangsungna tarung sok sanajan sakedeung harita mah simpe deui bae. Anu kadenge teh sora jangkrik bae, sora bangkong reang patembalan jeung pada baturna. Kasugri para wargi, urang tuturkeun lalampahan eta aki-aki anu harita ngablesat sabari mawa Santara dipayang Santara teh. Ngablesat kilat gancang naker. Teu napak kana taneuh, teu napak kana jujukutan, lirih berbae ngablesat tarik naker.
Eta aki-aki teh mawa Santara ka belah kaler menikeun ka ngabrung ngablesat tarik naker. Cerilat, pelesat. Gancangna kulantaran lir kilatea, tarikna seperti halna angin ngapiur menikeun ka ngablesat. Tekung sidila teh aki-aki teh geus tepi we. Kalayang tarik pancuh nangtung di hareupeun hiji guha. Eta guha teh jalma biasa mah moal katingalieun eta teh guha. Lantaran kahalangan ku kakayon, kahalangan kurung-kurungkun. Belesat eta aki-aki teh asup ka jero eta guha. Panto guha ngadakendak muka si aki asup, geus asup ka jero panto guha ngadadak nutup ku sorangan. Sanggeusna aya di jero guha eta si aki teh ngagolerkeun Santara dina batu. Aki-aki teh langsung metakeun kemampuan elmuna. Mun teu mah teu buru-buru Santara tulungan bisi teu mah teu kapuluk nyawana. Dampalengan katujeng kencana eta aki-aki teh langsung we diarahkeun kana badan Santara anu keur ngaguler nangkerak bengkang. Karasa ku Santara aya hawa haneut mimitina mah nyaliara kana sakujur badana. Dilaku dilama beuki panas. Santara memang can sadar dina waktu harita manehanana masih keneh kapiuhan. Ser kakuatan eta aki-aki teh sumarambah kana sakujur badan Santara. Aya kana 5 menitna eta aki-aki teh ngagunakeun tenaga lapisna pikeun disalurkeun kana badan Santara. Sanggeus kitu mah dilasotkeun. Di jero eta guha, caang di eta guha teh lantaran oncor mah aya. Dina bilik-bilik guha dipasangan ku eta aki-aki teh jeung eta oncor teh memang aneh. Teu pareum-pareum sok sanajan teu make minyak tanah. Teu pareum salilana hurung. Dikenca katuhu eta guha teh dina bilik guha ngagebur oncor. Aya sababaraha oncor ngagebur jadi di eta guha teh caang menikeun ka babra. Santara can hudang keneh bae, manehanana ngalempreh bae. Ku eta aki-aki teh dua panon Santara dipariksa. Aki-aki teh gogodeg lantaran panon Santara mun teu buru-buru ditulungan tangtu bakal bocos pikeun salilana. Dada Santara menikeun ka geuneuk tonggong oge sarua. Aki-aki teh rikat mawa cai manehanana teh. Memang di eta guha teh aya cai. Aya calobak cai anu sakitu herang na ngagencelang. Henteu gede eta calobak teh. Aya kana 1 meter persegi. Saterusna mah neangan batok eta aki-aki teh. Nyiuk eta cai. Saterusna dikucurkeun kana 2 panon Santara. Santara kekereceman sok sanajan can sadar, tapi karasaeun ku manehanana yen eta cai teh asup kana panonna. Nyali laku dilama ditarekahan Santara teh harita sadar lilir tina kapiuhanana. Santara dina waktu mukakeun panon karasa menikeun ka peurih pisan. Teu bisa dibukakeun eta panon lantaran kacida peurihna. Ku aki-aki teh tititah sangkan tetep tenang. Ulah nepikeun ka adug lajer sokomo hayang ini tidinya mah. Jaru cicing heula dong kaditu kadieu sugobo. Kalahkeun ka adug-adugan mah. Terang ieu aki duluan ka hidup.
Jadi kudu tetap tenang, jalu tenang ya. Kade ulah usik-usikan, tenang gue tenang. Aki ide dulukan ke hidup, tenangkan diri, jalu tenangkan. Nyantok nama santara teh cicing, sadar dirina, in aya anu nulungan, buru-buru santara, ucapkan alhamdulillah, Allah Ta'ala masih keneh nang tayungan ka dirina. Beuting harita mah si Aki teh terus we ngubaran sate kahpola sangkan santara teh jag-jag deui. Nyalila kulila mah santara bisa mukakeun panon. Sok sanajan acan bisa ningali harita panon santara teh bisa muka kalayan sampurna. Tetep we perih karasa ku santara. Alus bisa dalu. Geus bisa mukakeun dua panon hade pisan. Kandulah ka bada-bada. Ulah lelempangan cicing heula ku akhirek diubaran heula ieu ya. Cicing ujang datang ka bada-bada. Santara harita unggek nurut baik kasih Aki. Nyasa terus nama eta aki-aki teh nulungan ka santara nepikeun ka wanci subuhna. Ya kulantaran santara teh teu bisa ningali harita mah. We eta aki-aki teh dituyun da harita santara geus bisa leumpang. Geus bisa leumpang sok sanajan rumangieung bari jeung jajarig-jegan ampir we totolonyongan. Balahan mah ampir wae ngarampayak deui. Lantaran dua sukuna santara teh lulus teu aya tangan pangawasa. Itu bisa lempang soteh maksakeun diri lantaran arek ngejalankeun kewajiban salat subuh. Sanggeusna wudu di wuduan kitu ge ku aki-aki teh ya. Santara teh balik deui kana urut anu tadi. Dekul bae salat sok sanajan teu katembong. Ngadekul bae salat santara teh. Aki-aki ge sarua salat. Nya sabada rengseng ngejalankeun salat subuh. Santara ngagoler deui. We teh aki-aki terus we diparancahan diubaran sabisa-bisa. Eta aki-aki teh para kaum dangu nu katelah Aki Wirasana. Anjeunna eta aki-aki teh lungku ilmu jemper ku panalar. Ilmuna memang hebat. Kabuktian si Ebel jeung si Odat oge eleh tarung ku Aki Wirasana ngan ku sabaraha geprakan. Sanggeusna mangsa alam teh kaciri atawa beurang panon poe geus medal. Aki Wirasana keluar dengan kadaharan. Tetela manggih kadaharan buah-buahan. Song dibikeun ka santara. Malahan mah dikana dampaleungeun aku Aki Wirasana teh. Santara saterusna mah ngadahar buah-buahan. Panehanana kacida laparna. Sanggeusna tarung jeung musuh-musuhna can kareraban ku kadaharan. Muroning buah-buahan cai oge acan nginum-minum acan santara teh. Berang dahar buah-buahan santara teh menikeun ka cacamuilan. Tanaga ayeuna mah daratang deui. Leuleus ayeuna mah geus digantian ku jag-jag. Nya sanggeus barang dahar buah-buahan saaya-aya pok santara. Punten eta Aki. Rupiah kitu saha teh ya. Oyong uning ngawas ta Aki teh saha. Sareng diatur nuhun parantos tulungan ka kuring nuhun pisan Aki. Sadaya-daya nyanggakeun ka Allah Ta'ala. Balasanana mah da teu tiasa ngabalas kuring mah ka Aki. Tenang jalu tenang. Teu kudu riweuh-riweuh. Aki mah jalu nu katelah Aki Wirasana.
Ari hidup sahate ya anu katelah Jalu. Kuring anu katelah Santara ki. Aduh, nyadari awak teh pasiksa ki. Nuhun pisan parantos nulungan aki. Keur bae. Masalah pasiksa bah kege cager deui. Keun gua kirek ditarekahan, mudah-mudahan we ku Allah Ta'ala diijabah. Ngan asal sing daek we usaha ujang ya. Ngaranna hidup teh kecidadena Santara. Kayempleng ku aki mah hidup teh memang membanda ilmu nu hebat oge. Daya tahan tubuh hidup teh hebat. Mun ka jalma biasa mah wah jigana geus moal katulungan ieu Jalu. Nya alhamdulillah ki. Sadaya-daya kersani nganu maha kawasa. Masih kene ditang tayungan nuhun pisan. Alhamdulillah. Perkawis ubar-ngubaran mamanggawe eta mah ka aki nyanggageun. Kuring manek nurut tumut we ka aki hayang cager. Hayang nulungan hiji wanoja anu dibawa ku jalma jahat ki. Hayang buru-buru cager ti dieu. Hayang geura lunta deui ki. Sing sabar Jalu, wayahna bae. Kudu cicing heula we di aki di dieu ja. Urang ngadoa we kanu kawasa mudah-mudahan atuh. Si Nyai kebogoh ujang tialin. Si Nyai kebogoh ujang teh didang dayungan ku pangeran. Aki mah bisa bae. Lain kebogoh kuring ki. Eta teh murid guru kuring eta teh. Anakna meureun kitu kita. Anak guru kuring eta teh lagi anu kudu ditulungan dek PHP-an. Mudah-mudahan salamet we atuh. Ulah nepikeun ka digadabah kahormatanana ge. Kesayang geura-geura ini teteki ngan panon teu bisa nempo aja ki. Aduh kumaha aja ki aduh. Santara kesayang geura lumpat we nulungan ka Nyi Larasati, tapi manehanana teu bisa majar kumaha, awak oge pancan jagjag, kudu lila cicing didinya. Diubaran ku Aki Wirasana. Sabar Jalu. Aki bakal nulungan ka hidup. Ting sabar. Dina poe ayeuna oge bakal terus ditarekahan. Jep harita Santara teu ngomong. Cai panon mah harita keluar tina ciru panon Santara. Karasana memang perih tapi teu dirasa. Aki Wirasana sanggeus kitu mah. Ubaran deui Santara sabisa-bisa. Dangdaunan di deketan eta guha mangrupakeun dangdaunan obat-obatan. Malahan mah aya suung-suung sagala suung lain sambarang suung. Eta teh mangrupakeun suung ubar pikeun Santara. Terus-terusan bae Santara diubaran dina poe harita. Atur nuhun Bang Ok, satur nuhun. Terus-terusan Santara diubaran ku Aki Wirasana. Ya alhamdulillah maju ka cager Santara teh. Ngan ulah waka ngagunakeun tenaga jero atawa tenaga lapis ku Aki Wirasana lantaran bakal malih ka dirina mun ngagunakeun tenaga lapis. Sapoe dua poe Santara teh beuki jagjag ngan dua panon mah masih kene can bisa ningali. Katilu poena makin jagjag Santara teh. Awak anu geuneuh malahan mah tutung oge ayeuna mah geus rada cager tutungna teh saeutik anu katempo lantaran terus-terusan ditarekaan ku Aki Wirasana. Malahan mah dangdaunan teh sok ditempelkeun kana badan Santara. Nya gancangna carita para kaum dangu saminggu beti harita Santara maju ka cager. Awak geus jagjag.
ngan dua panon can cager keneh bae dibentakeun teh poek menikeun ka poek mongkleng Butaradin teka tempo naon-naon. Aki Wirasana banget bunga lantaran Santara sakedeung deogo jagjag. Geus bisa lelempangan Santara teh. Dan kitu we rumpa-rampa ka itu ka dieu. Ku Aki Wirasana sok dituyun dah hayang keluar Santara teh ngarasakeun haneutna cahaya ponon poe. Sanggeusna di luar, Aki Wirasana mematahan ka Santara. Tetap kudu sabar, kudu tawakal kanu kawasa. Tetap Santara kudu jadi jalma nu bageur, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ulah nepikeun ka kapangaruhan ku jalma jahat. Dina poe isukana Santara teh bisa ngagunakeun tenaga lapis lantaran katinggalina ku Aki Wirasana mah jagjagna Santara teh kacida banget na geus jagjag pisan. Dina poe isukan Santara bisa ngagunakeun tenaga lapis. Aki Wirasana boga rancang boga rencana yen Santara keun bae can bisa ningali oge ku panon lahir tapi bisa ningali ku panon batin. Santara geus teu kuat hayang latihan ilmu silat deui, malahan mah merdeka Aki Wirasana sangkan diangkat jadi muridna, diturunkeun rupa-rupaning ilmu pangawaruh milikna Aki Wirasana pikeun numpes jalma jahat si Jured sapara kanca oge guruna tangtuna bae ilmu guruna leuwih sakti. Santara oge kudu leuwih pinunjul dina kamampuan ilmu silatna. Terima kasih Bang Oks, terima kasih ya. Pasugri para wargi, kancangna carita dina poe isukna Santara latihan ilmu silat. Ilmu anu geus ipibanda ku manehanana nyatana rampak sajati. Tahap kahijina pikeun ka tahap kagenep dipetakeun di hareupeun Aki Wirasana. Kepret sancang, kilat sancang jeung tenggelan sancang dipintonkeun di hareupeun Aki Wirasana. Aki Wirasana muji kana kahebatan ilmuna Santara. Tapi itu cukup ku gitu. Eta jurus-jurus teh tetela masih kena aya kekurangan. Harita kene ki Aki Wirasana disampurnakeun jurus-jurusna teh rampak sajati disampurnakeun. Kepret sancang, kilat sancang, tegelan sancang oge disampurnakeun ku Aki Wirasana dina waktu sapoe. Santara kacida bungahna lantaran kakuatanna makin hebat bae, makin rosa bae. Jurus-jurus anu geus kapibanda ayeuna mah sampurna. Dina poe esukna deui Aki Wirasana nguji kana katanginasan Santara. Sok sanajan dua panonna teh can tiasa ningali. Tapi panon batin Santara geus bisa ningali kana sakabeh gerak-gerikna Aki Wirasana. Bisa ngarasakeun kekuatan panas, bisa ngadenge kana napasna Aki Wirasana. Cerelat Aki Wirasana langsung narajang ka Santara. Beureup anu buleud ngadius bangbaraan kana dada Santara. Santara harita ngakiwa kidap los. Panarajangna Aki Wirasana ngeplos kana tempat anu kosong. Malahan mas Santara harita malas narajang ka Aki Wirasana. Kitu jeung kitu bae dina poe harita latihan ilmu silat antara Aki Wirasana jeung Santara. Uga bae Aki Wirasana teh menikeun ka ngumujeng anjeunna kacida bungahna. Akara harita uga murid anu sakitu calakanana diajarkeun saeutik teh Santara bisa kalayan nyugemakeun. Sok najan can bisa ningali ku panon lahir Santara bisa ningali ku panon batina. Sok najan Santara teh lamun mah Santara teh teu bisa ningali salilana
panon batin manehanana bakal tetap bisa ningali kabuktian dina waktu harita diuji ku Aki Wirasana lancar menikeun ka hebat pisan teu kabeunangan ku panrajang Aki Wirasana. Ya sanggeus latihan aya kana sajamna Aki Wirasana teh neureunkeun latihanana ngajak diu ka Santara. Diu heula jalu, jog orang diu ka di dieu ya, dihanapeun. Dihadapan tanggal kai ya, jauh diu heula jang kasep. Santara teu leleda langsung we diuk. Karasa ku Santara disabudeureuan eta patempatan teh masih keneh harrejo tatangkalan menikeun karajeg. Hawa oge menikeun ka seger di eta patempatan teh. Penting engke kasep urang ubaran eta panon teh. Ngan eta ubar teh lumayan hese neanganana. Eta ubar teh lumayan hese neanganana. Ngan Aki yakin yen eta ubar teh aya di ieu patempatan. Ngan Aki sakedeung direk neangan eta ubar. Hidup tong kabana-bada cicing bae di dieu ya. Mangga Aki, sadaya daya ngeringan ka Aki. Bare di kumaha ge bade nurut bae ka Aki. Margi Aki ayeuna mah parantos janten guru kuring wajib turut tumut ka Aki. Ade pisan jalo. Mudah-mudahan we tarekah Aki teh dijabah dikobol ku pangeran. Mun tembah dua panon geus cager, Aki rek nurunkeun hiji ilmu anu katelah Sana Braja. Mangrupakeun hiji ilmu anu ngandung kakuatan panas. Hiji ilmu nyatana Sana Braja bakal bisa ngajadikeun ilmu sejen oge ningkat kakuatanana. Ngelehkeun jalma anu geus nganiaya ka hidup jalu oge geus maragatkeun babaturan hidup cukup we ku ilmu Sana Braja. Santara kacida bungahna mun geus cager dua panonna dek diwiridih hiji ilmu nu katelah Sana Braja mangrupakeun hiji ilmu anu kakuatanana ngandung kakuatan panas. Eta panas teh tangtuna bae dina leungeun kenca katuhu oge badan-badan Santara kumaha we kareteg hatena bakal nuturkeun eta ilmu teh. Eta ilmu Sana Braja ku Aki Wirasana bakal diwiridikeun kudu jadi sakulit sadaging pikeun Santara sangkan bisa ngagunakeun eta ilmu. Heuleuh waktosna para kaum dangu sadayana. Mudah-mudahan bae enjing sim kuring tiasa ngalajengkeun dina carios sayembara jago bagian anu ka-30 enjingnya insyaallah ku sim kuring dipedar deui. Bajeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.